Nah anjeun geus poho yen maut ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri. Rek di pungkasan sejah hisab amalan di papag balitungan narima ganjaran atau siksaan. Nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan napas anu panganggesan geus kaluar tina badan batin cerik balilihan taya gesan pamuntangan. Hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papag balitungan nerima ganjaran atau siksaan. Nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan napas anu panganggesan
balilihan. Taya kesan pamun tangan